Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng patepang deui para wargi dina channel anu maneuh RR Channel. Dina video ieu ua bade midangkeun salah sawios carita pondok bahasa Sunda yasana Ibu Hajah Leli Mulyawati. Mangga atuh para wargi urang sami sakseni wae kumaha jejer cariosna ieu carita pondok bahasa Sunda anu judulna Nu Datang Tengah Peuting. Ti isu keneh geus alem, pada lohor beki poek. Manjing adan asar preg hujan maning badag sika dicicikeun ti langit. Nisa nangkep Kang Suteja, manehna nyaram indit pikeun ka masjid. Netepan di dieu we, cina oge sok bocor. Coba payungna oge ditambut ku cepipin, gacan diwihkeun. Nisa masuk nyaram niar pahala. 27 derajat berjamaah di masjid tepan. Suteja ngeureuyang. Padahal dina hatena mah nya tujuan dati barang curug hujan oge geus mureng kaluar ti imah. Nya atuh netepan berjamaah sareng Nisa oge sami pahalana sakitu. Buaya bonus ti malaikat nyatet amal sae. Akang tos gaduh pahala ngaregreugeun manah bojo tersayang. Nisa pamajikanana nu satia marengan salila 8 tahun. Najan can dikersakeun boga turunan, tapi kanya Suteja istuning celik putih celak herang teu ieuh kungsi ngurangan. Manehna teu kabitah yang nyandung atawa ngukut budak batur. Pikeun Suteja bisa babarengan hirup jeung Nisa oge geus syukur alhamdulillah. Ingat kana hese jeung capena ngudag rasa cinta Nisa. Oge susahna meunang idin ti Pak Haji Wahyu nu jadi mitohan. Ayo atuh geura abdas. Pan bade berjamaah. Dengan Suteja nyang lalaunan. Nisa unggul. Manehna ngalengkah ka cai. Aya babalongan leutik gigireun musola nu ditata camprenik. Ubin granit kualitas nomor 1 mani nyelecep kana dam palsu. Geus beres ngaderes sababar halambar. Maranehanana tuluy nuju ka ruang makan. Akang bade tuang ayeuna. Masak naon tadi? Aya ayam goreng mentega, orok dilem crispy, capcay, sambal, kulu balu. Mendoan tempena mah bade ngadadak ngagoreng. Iraha ngagorengna. Enjing. Aw. Nisa ngajerewet basa dipencet cukang irungna. Biasa salakina masuk gampang greget lamun diheureuyan. Upami ngagorengna enjing mah ayeuna akang bade lumpat hujanan ka Cenur, eser bala-bala. Dikitukeun Nisa metot Suteja ka dapur. Sina diuk dina kursi makan. Trek ngahurungkeun kompor, cur minyak kana katelkeun. Sik-sik bawang daun diawurkeun kana adonan nu geus siap. Saparapat sendok mantega diasupkeun ngarah hasil gorenganana gareulis siga buatan Nyonya Lim. Tukang jajanan pasar nu kakoncara. 15 menit ti harita sapiring mendoan panas geus siap. Tuang di dieu atanapi di rohang TV. Di dieu we. Nisa ngeduk sangu tina Magicom. Dada hayam, sambal jeung lalap dina piring ala salakina.
Cai teh panas sagelas gede teu tinggalin. Dibilasna mah ukur aya caur raja 3 siki. Duanana dalahar bari ngobrol. Engke lamun hujan raat teh ka supermarket. Balanja bubuahan jeung kaperluan dapur sejena. Nepi ka peuting, hujan anggar ngaririncik. Mata Korea melunta. Najan aya mobil. Tapi teu jadi balanjana teh. Kalah nonton drama Korea bari patangkep-tangkep nepi ka teu karasa tibra dina kursi. Bari TV mah anger ngagembrung hurung. Sasat satengah ngimpi. Jam 11:30 aya nu keketrok kana panto. Setengah lulungu. Ngecapkeun beuritan salakina tina cangkeng. Suteja bangun keur ngimpi nu pikabungaheun. Da eta we biwirna katempo ngarenyu. Nu keketrok beuki tarik. Nisa kakara inget pager poho cari kunci. Jadi pasti semah gampang ngaliwatan pager hareup. Nu kuduna digembok. Nis, iya bapak. Bisa gura-giru cengkat. Manehna serada heran. Sabab tarat-tarat disasari bapana datang wayah kieu. Jaba apan cenah keur teu sehat basa kamari ditelepon teh. Mahna kanceuh deui. Katambah rematikna sok mindeng keneh karasa. Brutrak muka selot. Reh bapana make baju batik pulas beureum gambar hayam jago. Baju nu dipangmelikeun ku Kang Suteja basa dinas ka Cirebon. Mani gagah ka cida teu katemong geuraya ka nyeri atawa ka sakit. Bapak sareng saha? Dampaleungeun nu bieu lila diambung karasa nyecep tiis. Pasti bapana katirisan. Apan hujan masih kadenge paralakna. Sorangan wae. Teu kuat sono. Ingat ka Nisa. Nah, atuh teu nelepon. Meureun ku Nisa dijemput. Coba nuju hujan. Kana naon ka dieu? Nisa muka panto. Teu kaciri aya mobil atawa motor dihareupeun pager. Dijajabkeun. Ku saha? Ku malaikat. Ih, bapak mah. Nu leres sareng saha ka dieu? Manya kana Grab. Apan tebih ongkosna awis. Ah, Nisa mah cerewet. Pira oge nganter ka sono kanu jadi anak mani ulah. Sanes kitu melang Nisa mah. Apan bapak teh tos sepuh. Kumaha upami aya naon di jalan? Pak Haji Wahyu ukur imut bari ngusapan buuk Nisa. Suteja mah harita teh kalah ngabangke bari kerek nyegrek naker. Teu beunta najan diguyah-guyah. Kawas-kawas anu kasirep ku teluh kejo. Kulam di kamar payun. Ku Nisa dihurungkeun aromaterapina supados bapak tibra sareng ngimpen nu endah. Tuluy bapana ditungtun ka kamar. Nunda cai herang sagelas. Muka lomari. Piyama keur salin dikaluarkeun. Ngahaja disadiakeun, ngajaga bisi bapana ngadadak datang kawas ayeuna. Basarek ngaleos, leungeun Nisa diceklan page. Nis, ampura bapaknya. Bapak mah teu gaduh kalepatan. Bade oge Nisa nu ku bapa dihapunten. Ih, apan geus loba katugenah ti bapa. Duit nu keur umroh kalah dipake berobat. Teu sawios, Pak. Apan langkung penting kesehatan Bapak. Tapi Bapak saja di dosa. Pokona duit eta pasti digantian. Teang dina lomari kamar tengah aya amplop jeung surat tanah. Bawa we. Kop keur Nisa. Ardi jeung Nanang mah geus satuju. Nisa ungeuk bari imut. Bapana beres disalin. Ngajepat dina ranjang. Ku Nisa disimbutan. Seungit aromaterapi nyambuang sakuliah kamar. Matak betah jeung ngadatangkeun hawa tundu.
Nisa isuk atawa pageto bakal aya beja pikabungaheun pikeun hidup duaan. Nisa anu harita ngoloyong rek kaluar ngarandeg lengkahna kateug. Manehna tuluy malik ka bapana nu keur imut bani leleb. Mugi apa? Amin. Tembal Nisa. Bari tuluy kaluar nutupkeun pantol lalaunan. Nisa asup ka kamarna. Suteja mah teu diguyahkeun deui. Diantep sare oge kalah ngahajakeun Nisa. Nisa sare di kamar hareup ukur kahalangan panto ieu. Hawa peuting kawas niup kana bulu mata. Teu lila Nisa oge geus pindah ka alam impian sejen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan subuh ngalang laung. Suteja nyaring ti heula. Sanggeus abdas jeung rapih di baju koko jeung sarung kakara ngaguyahkeun pamajikanana. Nisa manis siga manekin. Lila pisan dek beuntana. Da jurig tunduh kawas anu rohaka nangkep awak jeung niupan supaya ulah beunta. Salakina mulang ti masjid kakara nguniang kacai. Wudu. Abdas terus rap di mukena. Cong salat sunat heula. Tuluy salat wajib. Sanggeus wiridan sababaraha menit. Manehna nilepan mukena jung cengkat laju leos ka kamar. Gap kana cangkir 2. Maksudna rek nyuh wedang jahe susu jeung nyiapkeun roti bakar. Ras inget bapana apan can diguyahkeun. Cangkir ditunda deui. Barang sukuna ngalengkah. Gerining HP disada. Udah giru diangkat. Ditempo geuning ti Bi Isah adi bungsu bapana. Waalaikumsalam. Muhun Bi, kumaha? Bapak aya di dieu. Wengi jam 11:30 sumping nyalira. Ujug-ujug goak, bibina kadenge ceurik. Nisa kalah tagiwur. Teu ngarti kunaon bibina kalah kitu. Bi, aya naon? Kunaon bet nangis? Nisa, Bapak maot. Tengah wahyu maot tadi janari Nisa. Naon ari bibi? Bapak mah aya di dieu. Ayeuna bade digugahkeun ku Nisa. Ieu ceurik dina telepon beuki tarik. Nisa beuki samar pola. Suteja nyampeurkeun nyokot HP tina leungeun Nisa. Halo? Kumaha Bi? Kang Haji ngantunkeun tadi janari. Tapi nah Nisa nyebutkeun aya Kang Haji kadinya. Ngadenge kitu Suteja gancang nutup telepon. Nisa ditangkep, manehna nerejel, beredak lumpat ka kamar hareup. Barang berai panto muka, geuning nyawe kosong, taya sasaha, taya kalangkang na acan. Teuing ka mana bapana nu basa peuting ngajepat disimbut, sanggeus disalin ku piyama meunang nyokot tina lomari. Mana bapak nu basa peuting ngajepat disimbut sanggeus disalin ku piyama meunang nyokot tina lomari teh? Nisa kawas budak, manehna mukaan lomari, ngilikan ka kolong ranjang. Boleh taya sasaha. Baju piyama nu diasongkeun ka bapana masih ditilepan rapih di jero lomari. Tapi bapak aya ka dieu, Kang. Nganggo acuk batik beureum. Nisa anu ngahaja ngajelaskeun. Harita ditangkep ku Suteja. Suteja mah geus teu bisa ngomong deui. Pamajikanana keukeuh teu bisa narima yen bapana dipundut nu matak keukeuh boga angkeuhan kitu oge. Ayo ka lembur. Datos kabuktian bapak mah teu aya di kamar. Nisa mah ngimpen panginten awahing kusono. Digitukeun Nisa kalah ceurik jejeritan.
manehna tuluy nyambat bapana. Dina mobil Nisa teureun ceurik, manehna tuluy nyambat bapana. Teu kocap di jalanan. Nepi ka lembur, geus loba tamu nu ngalayat. Layon bapana ngajepat di rurug samping rereng. Harita keneh Nisa ngoceak bari nyiuman layon. Sanggeus rada leler, kareret badi batik beureum saban teu uwat, les manehna kapiuhan teu inget di bumi alam. Kacaturkeun geus tujuhna, basa reres tahlil tujuhna. Nisa harita ngadadak lieur jeung sararebel. Tuluy dibawa ka klinik 24 jam nu aya di eta lembur. Aya beja nu matak reuwas sakaligus bunga. Geuning Nisa ngandeg geus 2 bulan. Ras Nisa kana kajadian penting harita. Basa bapana ngabejaan yen bakal aya beja ti kabunga. Saha atuh sanjana eta teh? Sakitu nu kapihatur sarios nu datang ngaputi biasana buatan Jawati. Ari sakali pisan nu dua. Nyanggakeun sabarang salayan da hapunten dina sadaya kakiranganana. Mugia tiasa ngahibur ka para wargi sadayana. Hatur nuhun parantos manso dina ieu channel. Angga tiasa dibantos subscribe channelna, di like videona. Oge tiasa dibagikeun ka para wargi sadayana. Akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.